meninggal bojo batur takung saya dinarupina terasti Allah dirina akhir pegat durian kata agama dicaritakeun eta negara banget kalahkeun hirup sing boga rumasa sabab eta lampah dos eta melakci kursi sikula eta bangkong nonyo dukana kolor tarang bancur tumpah darah ngarengkol di bangkul eta metak riweuh rumah sakit eta metak rusak negara jeung Islam teu gablek baraya tuh dek itu barian di enan gitu usaha dan agak tuh mikirkan bobaturan tuh mikirkan dulu edan di lewat kiwari mana di marisan jadi anwar dan pangkat materi itu Rasul Gusti umat sahan wiridana jahanan yamanan dapat di barisan Gusti umat sali raya Rasulullah dosa naon Gusti dosa tininu bapak jadi hampura sok deui sujud Kanjeng Rasul Gusti kumaha jikalau seandainya apabila lamun ku abdi disapaatan di Muhammad disapaatan ngan kudu bebeja heula ka indung bapana di mana tuh di surga indung bapana angkat Kanjeng Rasul ka surga ibu kumaha di surga teh senang ya Rasulullah di surga mah senang ngadahar itu ngadahar juga tempat petrot hayang modal di surga aduh lamun di surga modal sampai kumaha sedekat sampai riwayat surga kayak di langit kamu modal karena kan para tanahna baru kalau bajal maka tirang caruk juga itu dan makhluk surga mah ada kadaran surga mah tengah hampas beda jeung kadaran dunia mah kayak WC di dunia di surga mah kayak WC coba contoh Nabi Allah Adam alaihissalam begitu gubrak ke alam dunia ada yang kaya dan Kanjeng Nabi Adam mah makhluk surga pertama begitu ngadahar perkara dunia otomatis saya modal kan gua akan ke pangeran minta tolong nah pangeran kalau sultan malaikat itu maju ti guru makan lepis gimana wah nalikan nyusul teh diburit kuduaan bobot gitu itu ada ngontur dosa nanti ya Allah tapi karena rai tempat cantik ceritana nanti kak begitu geus beres di kumah teh nepi ka tempat cantik camperlik percijigat dihang listrik berarti kata tempat kagelisanan nepi ka keunak cek peribahasa rambutna ngabakogar kata lain galing lain dudi kerit istu galing canati kuda tata arna entah mentrangan eta halisna atuh merian eta irung ngabangir kuung-kuungan biwirna jeruk sakang kota tawaosna gulagu mantung kata bumojang setengah gigi lain untuk keco ngalacaingan telan lain untuk keco bau tailalu dan eta dengan adol pepsoden maneh nama adol peplotok matak di mana seuri katempo untuk nahejo salodo atuh pepsoden batur mah dia loto gadona ndog sapotong eta takakna raga emas eta nena jantung sapotong eta cengeleungit kawas papanting bujurna nu keplok inu eta leumpangna kalekter mudun eta bitisna ngabuah pining pakulitana koneng nu kaki eman kasorot nion nyoyon breh kasur ka jeung indung bapana pas nepi ka surga dibuka lawang surga torojo teh babaturan anak kersuak hirup di dunia dengan soleh itu mah ya Allah mana teh mana wae kami teh blay ribu kade ya Allah ya Rabbana kain sadengkeun sakali terjablay coba di mana pae teh katobatan sanajan iman kabawa dina jero kubur teh 300 siksa jahanam romoh ka manehna sakali tahun coba siksa cenah tobat we tobat mun keur ngalektor salat ari kumaha berokot cendeungkeun coba Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul penghasilan Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj itu adalah salat jadi no kokonena Isra wal Mi'raj teh salat ulah ari Isra wal Mi'raj teu kabebeaan ari salatan teh rijan cedebek ibarat kitu coba sedengkeun sakali ngajablay naon sakali teh salat dosana sarua jeung 35 kali ngajablay karanyet di sini coba sok gede tak ada dosa sholat kumaha waktu teh salat mah gede kan
engko ning ieu mah belaan kumaha ngalektor poho kana salat. Marit poho kana salat.